Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Yeuh jalma-jalma anu ariman, poma maraneh ulah ngajadikeun musuh kami jeung musuh maraneh jadi sobat, ulah ngayakeun hubungan jeung maranehna ku kaasih. Padahal maranehna geus kupur kana hak nu datang ka maraneh. Maranehna ngusir rasul katut maraneh, pedah maraneh ariman ka Allah Pangeran maraneh. Upama maraneh tandang lantaran rek jihad dina jalan kami sarta miharep karidoan kami, maraneh ulah nyiarkeun rasiah ka maranehna ku kaasih, jeung kami uninga kana saniskara anu ku maraneh dirusiahkeun jeung saniskara anu ku maraneh ditembrakeun, jeung sing saha ti maraneh anu lumampah kitu nya saestuna geus sasar dina jalan nu lempeng. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Upama maranehna bisa ngelehkeun maraneh, tan wande maranehna jadi musuh maraneh, sarta maranehna bakal ngagunakeun leungeunna jeung ngagunakeun retahna ka maraneh kalawan jahat, sarta maranehna miharep maraneh kalupur. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Moal aya mangpaatna keur maraneh baraya-baraya jeung anak-anak maraneh teh dina poean kiamat. Anjeunna bakal misahkeun antara maraneh lantaran Allah teh maha ningali kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Saestuna keur maraneh teh aya cobaan nu hade di Ibrahim katut para pangiringna nalika maranehna nyarita ka kaumna saestuna kaula sarerea mah teu mais teu meulem ti Arandika jeung ti antara saniskara nu disarembah ku Arandika selain ti Allah. Kaula sararea mondah Andika jeung tetela pisan mumusuhan jeung silih pikangewa antara kaula sararea jeung Arandika teh tepi ka Arandika ariman ka Allah nu Maha Tunggal. Kajaba omongan Ibrahim ka bapakna, sayaktosna abdi bade mangnedakeun pangampura kanggo bapa, nanging ti Allah abdi henteu tiasa kenging naon-naon saeutik oge kanggo bapa teh. Pok maneh nangadoa, nun Gusti Pangeran abdi sadaya nya ka Gusti abdi sadaya tawakal
tawakal sarengnya ka Gusti abdi sadaya marulang sarengnya ka Gusti abdi sadaya ngajungjung. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti henteu ngajadikeun abdi sadaya jadi fitnah keur jalma-jalma kupur ku jalan ngelehkeun abdi sadaya. Mugi Gusti maparin pangapunten ka abdi sadaya. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, sayaktosna nya Gusti nu maha gagah nu maha wijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Saestuna pikeun maraneh aya conto nu hade di maranehna pikeun jalma anu salawasna miharep karidoan Allah sarta miharep ganjaran poe akhir jeung sing saha anu ngabalieur nya saestuna Allah anjeunna nu maha beunghar nu maha pinunjul. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mugi Allah ngajadikeun kacinta antara maraneh jeung jalma-jalma anu ku maraneh kungsi dimusuhan ti antara maranehna lantaran Allah teh maha kawasa jeung Allah teh maha jembar panghampura maha mikaasi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhyikum an tabarruhum. Allah henteu ngalarang maranehna ngalampahkeun kahadean ka maranehna sarta lumampah adil ka maranehna anu henteu merangan dina jalan agama jeung henteu ngusir maraneh kaluar ti padumukan maraneh. Saestuna Allah micinta jalma-jalma anu lumampah adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Saestuna tayalian Allah ngan ngalarang maraneh ngangkat jalma-jalma anu merangan maraneh dina urusan agama sarta ngusir maraneh kaluar ti padumukan maraneh jadi pamimpin maraneh jeung sing saha anu ngarangkat maranehna jadi pamimpin nya anu ngangkatna teh jalma-jalma anu darolim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Yeuh jalma-jalma anu ariman upama kamaraneh datang mukminat anu hijrah nya geura uji keimanan maranehna jeung upama pikeun maraneh tetela maranehna teh mukminat
atuh ulah pisan ku maraneh dipulangkeun ka kafir-kafir salakina. Eta awewe teh hanteu halal pikeun maranehna. Pon kitu deui maranehna oge hanteu halal pikeun eta awewe jeung geura pulangkeun mas kawinna ka maranehna urut salakina jeung hanteu dilarang ka maraneh karawin ka eta awewe. Upama maraneh malayar mas kawin ka maranehna jeung maraneh ulah keukeuh mihukum awewe kafir sarta geura parenta mas kawin nu ku maraneh geus dibayarkeun jeung idina maranehna salaki kafir menta deui mas kawinna nu geus dibayarkeun ku maranehna ka pamajikana nu iman. Eta teh hukum Allah anjeunna netepkeun eta hukum ti antara maraneh jeung Allah teh Maha Uninga Maha Wijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jeung upama aya di antara pamajikan maraneh anu lolos di antara maraneh ka kafir-kafir tuluy maraneh unggul meranganana nya maranehna kudu mere barang rampasan ka jalma-jalma anu dipangkaburkeun ku pamajikanana teh saimbang jeung mahar anu ku maranehna dibayarkeun jeung masing takwa ka Allah anu ka anjeunna maraneh ariman. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله Innallaha ghafurur rahim. Yeuh Nabi upama ka maraneh datang mukminat nu baiat yen manehna moal nyarekatkeun naon-naon ka Allah jeung moal maling jeung moal jinah jeung moal maehan anak-anakna jeung moal ngabarohong perkara anu manehna dijieun-jieun antara leungeun jeung suku kandunganna jeung moal wangkelang ka maneh dina perkara anu hade nyapek geura tarima baiat maranehna teh sarta geura pangmentakeun panghampura keur maranehna ka Allah saestuna Allah teh Maha jembar panghampura Maha mikaasih. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Yeuh jalma-jalma anu ariman poma maraneh ulah ngangkat pamimpin hiji kaum anu ku Allah dibenduan maranehna teh geus pegat pangharepan dina perkara akhirat saperti pegatna pangharepan jalma-jalma kafir dina perkara ahli-ahli kubur.